Para mitra kaum dangu urang teraskeun hanca dongeng nu judulna Kasarung Kasayang Mau. Ieu dongeng karangan Kileksa ayeuna teh nincak bagian ke-25 para mitra sabada mangja namatkeun bagian ke-24. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti mangja ofisial tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pambeberamana. Ieu dongeng lami para wargi ya si Itok teh. Dongeng si Itok Kasarung Kasayang Mau. Atuh para mitra bahasa Sunda bagiranya ieu bene kumplit ieu. Ayeuna para mitra sadaya ieu geranya ya upami para mitra sadaya ieu belenyeng melumpat para mitra sadaya belenyeng melumpat gitu. Terus korejat cengkat terus belenyeng melumpat ieu bertak oge para mitra sadaya langsung sprint gitu. Benten-bentennya orang wargi benten-benten padahal nuju nama kadinya kene namun kecapna para mitra nu digunakeun tos kagamar para mitra lamun urang cenah para korejat cengkat gitu sebelanyeng lumpat sareng beretak lumpat tarik ngabelenyeng heula terus itu ngaberbet kitu nya para mitra lumpat tarik. Mangga dongeng judulna Kasarung Kasayang Mau karangan Kileksa urang teraskeun dina bagian ke-25 wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya urang lajengkeun deui dongeng enteng nu judulna nyaeta Kasarung Kasayang Maung atanapi dongeng si Itok teh. Ieu dongeng karya Kileksa kahaturkeun ka para wargi etang-etang hiburan pangbeberahmana. Atuh langkung saur bahe carek dina mangdongengkeun kirang nyugemakeun Mang Jaya minangka juru dongeng eta mah neda pangampura bae para wargi. Neda pangamputen ti para wargi sadaya. Atuh urang lajengkeun dongeng enteng nu judulna nyaeta Kasarung Kasayang Maung. Mangga urang lajengkeun dongeng enteng judulna Kasarung Kasayang Maung karya Kileksa. Harita maona ngaladangan sangu teh sapiring mentung. Tuluy harita teh dibanyur ku sayur barang geus kitu terus disodorkeun ka Mang Itok. Tah nya kitu maksud kuring teh. Sangu garingan terus dibaseuhan dibanyur ku sayur. Nya sangu nasi rames ngaranna nu kitu teh. Tah ieu nasina. Oh, lain nasi rames. Sangu garing dibanyur ku sayur. Nya geus lah pokona naon-naon ge sarua wae pek kadinya. Geura dahar heula jang Itok. Mang Itok gap nampanan alasna sarta teu loba carita deui. Deker dahar bangun nikmat naker. Malah teu lila sangu geus ledis, teu nyesa saeutik-eutik acan. Sanggeus beres dahar terus dibayar bari pok nyarita ka Mang Itok teh. Mauna, kulantaran kacape geus eueuh, dahar geus seubeuh, kuring rek ngeureuyeuh yeuh, tah duitna ladang sangu. Ceuk Mang Itok bari song mikeun duit ka Maona. Maonah digadap di tampanan bari nyarita. Ujung didoakeun sing salamet di jalannya. Cek Maonah bari nampanan duit. Ari Mang Itok leos ninggalkeun warung Maonah neruskeun deui lalampahanana. Gancangna carita para mitra. Sakira wanci Isa Mang Itok geus tepi kanu dituju kalayan di lembur tenyo laut harita teh kacidati iseunana. Kawantu aya di gunung nu jauh ka ditu jauh ka dieu. Nu kadengengan saukur reangna sora jangkrik jeung gaang dialokan ku sora lonok disambung ku ungkut-ungkut. Dipasieup ku sora bueuk. Di sawah kang kengkong sora bangkong meniraong. Atuh dirawong ku pating borogodododna sora bangkong hejo. Ari Mang Itok nu geus aya di hareupeun imah Ki Buraho terus uluk salam bari ka ketrok. Punten gulan. Ceuk Mang Itok pupuntenan. Mangga. Nasaha nu tatamu waya kieu ieu teh? Ceuk Ki Buraho ti jero imah. Ari ku Mang Itok pok dijawab bangun nu kacida pisan bungahna ngadenge Ki Buraho aya di imah teh. Abdi sampun Itok ki. Oh, jang Itok. Nah, buburita dengan jang teh ujang. Ceuk Ki Buraho bari kojengkang ngadeuketan kana panto. Teu lila kolotrak kadenge ngalaan tulak sarta brai panto muka. Pok Ki Buraho nyarita bari nolol tina panto. Oh iya, ka jero ujang. Udah ngajanteng di luar wae tiris. Mangga Ki, jawab Mang Itok bari kalacat unggah ka imah. Terus diuk bari nyarane kana bilik. Ari Ki Buraho gek diuk pahareup-hareup jeung Mang Itok bari pok nyarita.
Bagi ajang itok. Wayah kumaha ti cihanya huang dia ujang. Kamari pasosonten ki, kumadaramang sadayana ki. Bari solongkrong munjungan kaki burahol, gap kuki burahol di tampanan bari pok nyarita. Ayap berkah ujang. Ayap pahibar pangduati ujang, syukur atu datang ka dieu. Ari aki teh keur cager, ayeuna mah malah sidini ge cager deui. Tapi sabalikna jang itok jeung anak pamajikan ujang jalager. Ceki burahol malik nanya ke Mang Itok. Pok ku Mang Itok dijawab bari meresan silana. Aya hibar pangduati aki ki sawangsulna. Abdi sakula wargi dina waktos ieu teu kirang sawios-wios. Nanging dasar manusa tara cekap ku cager wungkul ki. Sok aya we pasualan nu matak bingung teh ki. Numawi tebih-tebih dijuk-juk anggang diteang teh maksakeun abdi nepangan ka aki teh nyaeta numawi ceuk Mang Itok luak lieur jiga aya nu diteangan. Oh, aya manawi naon atuna boga kasusah jang Itok teh. Cik caritakeun ka aki susuganan aki bisa nulungan. Sajabana ti kitu aki teh hayang nyaho kana lalakon jang Itok disaprak tepung jeung Prabu Malodra. Dongengkeun ka aki bari ngareureuhkeun ka capek yeuh. Ceki buraho jiga nu geus teu sabar hayang ngadengekeun lalakon anu karanapan ku Mang Itok. Sanggeus narik napas panjang pok Mang Itok ngajawab. Mang aki ku abdi bade didongengkeun. Margi nya kitu pisan maksad abdi kadongkapan ka aki teh kieu geraki. Lalakon nu karanapan ku abdi teh janten panjang buntutna teh. Margi basuri teh langkung ngabahayakeun ka abdi teh sareng ka kulawarga abdi. Dupi lalakon abdi nu salengkepna mah kieu ki. Cek Mang Itok nu saterusna barabat ngadongengkeun sagala rupa nu karanapan ku Mang Itok. Sakur nu inget jeung karasa mah imeut dicaritakeun teh aya nu kaliwat. Ki buraho nu ngabandungan caritaan Mang Itok mani ungut-ungutan tandana ngarti. Malah sabot Mang Itok ngadongengkeun lalakon teh nini buraho ge geus aya dina riungan. Sanggeus cacap nyaritakeun pangalamanana terus ditungtungan ku nyarita kieu. Tah sakitu pangalaman nu parantos ka alaman ku abdi teh ki. Janten donggapna abdi ka dieu teh bade munut bantuan ti aki. Ceuk Mang Itok bari neuteup ka Ki Buraho jiga nu nunggu jawaban. Ari Ki Buraho sajongjongan mah teu waka ngajawab kala ngahuleng we para mitra sadaya. Siga nu mikir, malah nini Buraho nu bawel teh harita teh ngilu ngahuleng, tapi sanggeus rada lila kakara Ki Buraho nyarita. Teu sangka lalakon jang Itok teh nepi ka kitu. Tapi teu kudu salempang ujang. Sabab lamun sigiri ngilu campur kana urusan ieu, tentu aku ge aki ge moal cicingeun lantaran aki ge boga rasa tanggung jawab pikeun mantuan kasusah jang Itok. Ayeuna mah kasusah jang Itok sarua jeung kasusah aki. Keun soal eta mah ulah jadi pikiran kumaha derna we lah hayang nyaho. Kumaha geletuk batuna kecebur caina kitu tah. Jadi sanajan awak aki geus sebongkok siga hurang moal mundur sasiku moal ngejat satunjang beas aki teh. Moal mundur nyang hareupan sigiri wae malah. Nah, asana teh da baheula ge kungsi tarung aki teh jeung sigiri. Ceki Buraho nyaritana bangun nu suwanget naker. Atuh kacida atoheunana Mang Itok teh. Ari ngadenge kasanggupan Ki Buraho, pok Mang Itok nyarita deui. Hatur nuhun atuh Ki upami kitu mah. Abdi ngaros regreg ari aki parantos kieu mah. Nanging abdi teh aya keneh nu dacan ka hartos dupi aki jiri teh saha nu salarasna teh Ki? Ceuk Mang Itok bari kop kana cai nu geus disadiakeun ku nini Buraho. Regot-regot diinum hampir beak setengahna. Ari Ki Buraho pok ngajawab. Ari perkara aki giri teh kieu teh jang Itok. Si giri jeung aki teh sobat medok baheula mah. Ceuk paribasana sakoko sainum jeung manehana teh. Atuh teu beda we kawas jang Itok jeung basuri. Tapi kulantaran si giri jeung aki beda dunungan nya kapaksa jadi memusuhan kitu dah. Lantaran dunungan memusuhan nya ngilu we aki jeung manehna teh beneng kitu dah. Nya kulantaran si giri oge pagawean sarua kawas aki jadi juru kunci nagara siluman. Ngan ari si giri mah ngaulah ka siluman buta hejo musuh kabuyutan Prabu Malodra. Kulantaran kitu jadi we si giri jeung aki teh memusuhan. Kitu jang Itok silsilah nama.
nusa benerna teh kitu cek Ki Buraho nyaritakeun perkara Aki Giri. Oh janten kitunya sanes dupi Aki tukang gelut di kawas Aki Giri gitu. Maksud abdi teh tiasa gelut Aki teh sanes tukang da lah ningali kana dedegan mah sanes tukang gelut. Margi Aki Giri mah rupina sapertos jawara Aki. Hari yang itu bet los kana suanu kitu. Nya tapi teu nanahaon heuku Aki rek diterangkeun. Ari barudak baheula mah nyatana nu ayeuna geus barongko kawas Aki. Hampir rata-rata arapal kana ulin penca jeung silat. Jurus-jurus na maher, jurus-jurus na ngarareusi, pereup-pereup na baruleud, teunggelanana ngarareusi. Malah sok aya nu dihijikeun jadi penca silat kitu tah. Lantaran kaulinan kitu. Mangrupa warisan karuhun urang nu kacida luhur ajena teu eleh ku kabudayaan bangsa deumeuh. Nu matak Aki mah ieu nya. Lamun ayeuna ngadenge jelema cenah teu resep kana penca silat. Lah Aki mah meni hayang ceurik kitu tah balilihan. Da inget baheula, da baheula mah eueuh kasenian sejen teh ujang. Lantaran seni penca silat teh kacida pisan pentingna. Kahiji pikeun olahraga ngagerakeun awak, sangkan ngesang. Kadua nanya tak aya kaasup kana ulin bela diri. Ngabela kepentingan diri sorangan di man aya bancang bake cek paribasana aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah mata. Nya seni penca silat teh bisa digunakeun kitu tah ujang. Dah kitu nu matak lamun nepi ka seni penca silat kali ini kudeungeun teh Aki mah sok hayang ceurik. Jadi cek Aki gen sapantar Aki mah sanajan teu jago ge ngarti ngan pasti kana ulin bela diri teh ngarti pisan kana ulin bela diri nya teu kawas barudak ayeuna diagulkeun teh kabudayaan batur lain hartina ulah nyaho kana kabudayaan batur lain tapi kabudayaan warusan karuhun urang ulah diluli-luli komo disebut kuno mah kacida teuing eta teh ujang. Aki mah sok ngarasa nyeri hate komo ku barudak ayeuna disebutkeun kuno cenah majarkeun teh. Da memang bener lamun eueuh nu kuno ge da moal aya nu modern model ayeuna unggul nya ujang. Da kitu tah pemuda baheula mah ujang. Cek Ki Buraho nerangkeun zaman ayeuna zaman baheula dibandingkeun jeung zaman ayeuna. Nerangkeun zaman keur manehna ngora. Lantaran memang bener ari kolot baheula mah soal penca jeung silat teh geus sakulit sadaging. Jadi lamun aya jalma nu bisa silat teh geus teu aneh. Ngan aya nu ngajawara aya nu henteu. Ari Mang Itok ngadenge caritaan Ki Buraho meni ungeuk-ungekan bakat ku kataji. Sanggeus Ki Buraho rengse nyarita pok Mang Itok nyarita deui. Janten kitu nya Ki. Hanya kalau abdi mah teu kantos diajar ulin kitu Ki lah. Mangkaning bakal tarung mayunan si Basuri nu ahli bacok ahli tarok manehna teh hari kana penca mah Ki. Nah kedah kumaha atuh abdi teh Ki naha kedah diajar heula kitu. Cek Mang Itok bari neuteub ka Ki Buraho. Hatena ngarasa honcewang. Kudu nyang hareupan Basuri jeung Aki Giri. Nu bari sapenca jeung silat sedeng Mang Itok teu ngarti-ngarti acan boro-boro bisa. Ngadengi kitu cakak Ki Buraho seuri pok nyarita ka Mang Itok. Nah, geninjang Itok jadi borangan. Pira aku make kudu leutik puri segala. Pira aku kudu leutik hate pedah teu bisa silat. Lantaran sanajan teu bisa silat ge masih keneh loba jalan sejen pikeun ngalawan ka Basuri. Sajabati kitu. Diajar silat mah moal ku saminggu jang. Sedengkeun isuk pageto ge musuh urang geus pasti datang. Jadi taya hartina diajar silat ge ujang. Mending tunggu we sagala rupa anu bakal tumiba ka diri urang. Gunakeun sakabeh kamampuhan nu aya dina awak urang kitu ayeuna mah. Lantaran urang gubrag ka alam dunya teh geus dibebere hartina mah ilmu kudu kawasa teh ta ilmu ieu tinggal ngagerak-gerakeun we. Da geuning budak orok ge lamun di ciwit panceurik eta teh sarua jeung ilmu ujang. Da ceurik eta teh hartina mah aya ilmu bela dirina kitu tah. Pek we pikirkeun ku ujang masing tengen sok sanajan teu diajar ge tetep we ai urang dicocor reungit mah geuning ngalawan ka leungit. Leungit ditepak kitu tah. Eta teh sarua we jeung gerakan ulin silat ujang.
Cek Ki Burahol bari mencerong. Ka Mang Itok jika nu hayang nyaho kana eusi hate Mang Itok. Atuh pok Mang Itok ngomong bari ungeuk-ungekan kawas kuda renggong keur manggung. Kitu nya Ki. Beres lah margi waktos tarung oge abdi teh hampir unggul Ki. Lantaran Basuri parantos ngagoler hampir we lah. Pokona mah hampir paeh begitu lah. Tapi hanjaka Ki lah. Aya nu nyana ku batur dikaburkeun anjeunna teh malah teu katingali gerakanana. Janten teh cios unggul abdi teh Ki. Tahu ngan parantos kieu bade kumaha rencana Ki? Cek Mang Itok nanya deui ka Ki Burahol. Wah, nya gampang ayeuna mah. Lamun sini nih geus masak urang dalahar ngariung. Beres dalahar urang sarare ngariung. Beres sarare isukan urang tunggu datangna si Giri jeung si Suri. Lantaran cek pirasat nu katarima ku si Aki, musuh urang teh bakal datang poe isukan kira-kira wanci pecat sawed. Tah, dina perungna tarung Jang Itok kudu maju pangheulana, sarta ti pihak musuh pasti si Suri maju ngalawan ka Jang Itok. Lamun si Giri ngilu campur Aki bagianana, dah kitu we rencana Aki mah. Kitu Ki mangga atuh ngiringan abdi mah. Syukur atuh ari geus kaharti mah nya. Dan Aki rek amanat ka Jang Itok. Lamun isukan Jang Itok kadesek samat Prabu Malondra. Penta katangina sanana dina ulin pamacan. Mat, ulah langsung ngenta bantu pikeun ngabinasa si Suri. Sabab lamun dimimitian ku ngandelkeun Ratu Siluman tangtu si Suri bakal ngamat siluman deui cak kitu. Lamun geus kajadian kitu, urang lain untung pakil kalah kabuntung. Lantaran tarung antara Prabu Malondra jeung Prabu Lokawisesa nu bakal ngarasakeun akibatna ulang. Kadang-kadang bisa namahan pati teu pugu-pugu. Sedengkeun pang jauh-jauhna Jang Itok datang ka Prabu Malondra. Hayang dibere perlindungan gitu tah. Sangkan teu dibinasa ku si Suri. Jadi taya hartina atuh ari kudu tarung narohkeun umur sorangan mah kitu. Kok janten kedah kumaha tuh Ki? Maksud Aki teh kieu ieu nya. Tarung teh kudu nung turun cek paribasana, kudu teh tarajeun cek hamalan. Nu mimiti kudu maju Jang Itok ngalawan Basuri. Lamun Jang Itok jeung Basuri geus puguh, eleh jeung nu meunangna kakara Aki maju ngalawan si Giri. Lamun dina pertarungan Aki jeung si Giri, Aki nu eleh kakara Aki rek ngonang Prabu Malondra. Lamun geus kitu mah tangtu si Giri bakal ngonang Prabu Lokawisesa. Jadi nupang paneurina tarung teh dua raja siluman kalayan moal ngabahayakeun jiwa urang. Urang lalajo kitu tah Jang. Maksud Aki teh ngarti henteu? Cek Ki Burahol ngadadarkeun cara-carana tarung ngalawan Basuri. Jeung Aki Giri atuh Mang Itok kacida bungaheunana pok nyarita. Tetela. Bodoh keneh abdi teh nya Ki. Tapi mun parantos diwartosan ku Aki mah janten pinter abdi ge Ki. Mangga lah sagala amanat Aki ku abdi bade diestokeun dilaksanakeun. Syukur atuh. Syukur ari geus kaharti mah. Jeung geus pinter mah. Hayu urang dalahar heula ieu duh Aki ge lapar ieu. Kumaha geus sadian ini? Cek Ki Burahol bari ngareret para mitra ka Nini Burahol nu tita tadi teu kecet-kecet. Teuing aya di dapur, teuing aya di mana. Para mitra anu mulya. Harita Nini Giri dicalukan ku Aki Giri teh teu ngajawab wae. Saterusna barang teu ngajawab kakara Aki Giri nyageroan deui. Oi, kamana si Nini teh teu kecet-kecet eta teh? Nini, kumaha geus hadia kadaharan? Geus kitu mah kakara si Nini ngajawab. Geus Aki, hayu urang dalahar atuh. Dan ini geus lapar yeuh. Hayu Jang Itok urang dahar pabarengan berjamaah. Cek Nini Burahol bari ngagupayan ka Mang Itok kawas kabudak. Mang Itok pok nemalan. Mangga Nini abdi ge sami ya parantos lapar ya. Nanging wasta abdi teh ulah diteuk-teuk sakitu parantos pondok teh. Sebat we sadayana Itok kitu Nini ulah tok-tok lah. Jadi siga kokol cek Mang Itok bari pindah diuk ka tempat dahar. Nini Burahol ngarasa penasaran pok nyarita deui. Nah, da ceuk Nini mah panjang ngaran ujang teh. Lantaran tok teh lamun dideukeutkeun kana hayama jadi borontok. Lamun dideukeutkeun ka keur kabulusan jadi nolok tok. Lamun dideukeutkeun ka nu lalintuh jadi marontok. Lamun dideukeutkeun ka nu keur sasonoan jadi parontok-rontok.
Tupan sakitu panjang ngaran teh. Komo ngaran anak dini mah nu tiluan paronok pisan. Cek Nini Burahol. Bari ngawadahan sangu kana piring. Ari Mang Itok pok nyarita bari neuteup ka Ki Burahol. Ka Nini Burahol. Oi, saja dengan putra-putri Nini teh. Ngaran anak Nini mah aya 3, nu cikal ngaranna Cakra, nu panengah ngaran Otong, sedang nu bungsu ngaranna Samili. Kitu tau jang? Cek Nini Burahol bari serong mikeun alas ka Ki Burahol sapiring. Ka Mang Itok sapiring sarta keur manehna sapiring, ari Mang Itok can ngartieun pok nanya. Nah parono kumaha ari Nini? Apaan saupami dibandingkeun sareng wasta abdi mah ponok keneh wasta abdi. Cik pasian terang ini. Uluh ku kayung yun boga incu anyar teh horeng bodo. Telmi cenah ceuk barudak ayeuna mah telat mikir si Ujang mah. Di saha diajar balegug teh Jang Itok. Anak Nini mah ngaranna kabeh paronok nu cika ngan saukur 2 kalieun ngagurat, sakali conong ka kenca, sakali deui ka katuhu. Tengahna sina patepung jadi ngaranna Cakra. Hari nu kadua sarua di ponok lantaran moal capek nulis cukup kunyeun o sapotong jadi otong kitu ta. Hari nu katilu nya nu teu eleh ponok si bungsu lantaran lamun ditulis teh cukup kunyeun satrip saeutik malah teu kudu panjang-panjang Samili ge geus mahi jadi Samili kitu ta. Kitu Jang Itok. Cek Nini Burahol bari seuri nyerengeh nemongkeun huntu dungan 3. Teu beda jeung tinggal hiji teu beda jeung huntu Semar. Ngadengi kitu cakakak Mang Itok seuri. Ngan lain jeung seurikeun anu paronok jeung seurikeun huntu Nini Burahol. Nungan kari hiji ari dibawa ngomong teh huntuna utek-utekan jeung ngilu nyarita ka Mang Itok lantaran jigana bae geus ungger nu hiji oge. Nini mah aya-aya wae picaritaeun teh. Tos ni sanes ieu bare tumaros ya Nini. Geuning Nini mah pinter kagungan putra teh mung 3 Nini. Atuh da Nini mah jeung Aki geus mikir ti baheula mula oge. Lamun loba teuing anak mah meureun ripuh Nini teh batan sakieu dina ngurusna oge. Ai 3 mah teu ripuh-ripuh teuing Ujang. 3 ge sabenerna mah loba teuing keur si Nini teh jeung si Aki ngan si eta we si Aki teu bupuguh make hayo mere deui anak. Baku maneh mah geus ngomongkeun soal nu geus baheula teh. Mana kitu ge urang mah dipercaya ku nu Maha Kawasa. Dipercaya ge loba-loba teuing mah meureun ripuh kitu ta. Cenah jadi untung we kami mah Jang Itok boga anak teh ngan 3. Nya sae atuh Nini Aki samalih ayeuna mah pana geus digemor-gemorkeun urusannya eta kulawarga teh ulah loba teuing cenah kitu. Sangkan hartina mah nyieun rumah tangga nu bagja. Tur deui anak-anak bisa kacukupan. Abi mah komo ngan hiji rek nambahan ge can aya kitu ta. Nya resok resep kemu. Nini ge ai ningali nu loba anak teh. Palabah riunganana ngan watir teh palabah peredaharna kitu ta. Jadi keur palabah keur eueuh watir teh. Sedengkeun pan urang teh teu salilana aya kitu ta. Keun pantar urang mah lolobana teh eueuh. Salieukeun teh eueuh deui, salieukeun eueuh deui. Neangan sahuap sakopeun teh meuni hese pisan. Bawi Nini saurah naon teh ceuk batur ge cenah. Jadi urang teh dina ngoning hirup naon teh jeung rumah tangga teh dina ngatur rumah tangga teh mending ngatur rumah tangga nu leutik kitu ta ulah loba teuing maksudna teh. Geus lah ngomongkeun nu kitu ka teu ari barina oge lah. Da geus naon teh geus kaliwat ongkoh Nini mah ongkoh moal boga anak deui meureun. Sanes ngobrolkeun soal Nini abdi mah ini kan ieu mah ngobrolkeun anu sanes kitu. Ayeuna mah geura dahar we Jang Itok kadinya lah. Bisi kabesekan ari bari seuri mah sok kadinya geura dahar. Harita para mitra sadaya tu deker Mang Itok jeung si Nini katut si Aki dahar bangun nikmat pisan. Ari Ki Burahol anu keur nyapek teh pok nyarita si Nini bari nyentak. Di maneh kawas lain kolot lalampahan teh. Teungeunah dipake dengan sangu deui seuri mah lah. Ayo urang tuluy ke daharna. Cek Ki Burahol bari molotot ka Nini Burahol. Kumanehna teu karasaeun tina sungutna rabeng sangu lalumpatan kana lahunan si Nini. Gantawang Nini Burahol namalang bari buncelik ka salakina. Rek nyarita ngomong nu bener. Tapi eta sangu lah disebrot-sebrotkeun ka kami. Peneutan pantona atuh. Cuma kumaha meuni rabeng kitu jiga anak hayam liar ti kanaangna. Cek Nini Burahol bari ngeprukan sangu anu ngayang dina lahunanana.
Nempo kalakuan ini buraho pok si aki nyerita deui. Uluh. Kuning tu darah cicing sangkeyo teh. Hampura we atuh euy dini. Da kumaha atuh yeug sarig-signa geus. Pareungas kabeh. Maneh onaman boga keneh hiji. Jawab aki buraho bari teu lobat carita belewak ngahuap deui. Camui lak neureuy menit legegan. Malum geus kolot rek nyape kumaha atuh. Ari Mang Itok sabuat pribumi hoghag manehna mah geus hasil meresan alas satengahna dahar ponyo bubuhan tas nanyak sakitu jauhna sok sanajan tadi tas dahar di imah di warung nama onah oge. Para mitra sadaya nu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng. Teu kedah dijamarkeun deui nu nuju barang tuang raos. Nini burahol aki burahol katut Mang Itok. Nyaeta di kampung Tenjo Laut keur ngarasa bagja luar biasa. Da jarang hirup gang sugema model kitu teh. Atuh ayeuna urang caturkeun isukna. Ki Buraho jeung Mang Itok geus ngarariung deui bae bari ngobrol di tepas. Obrolan teu jauh tina pasualan anu keur dihareupan kuduaan, malah harita oge keur ngatur-ngatur siasat. Sangkan dina perungna tarung, Mang Itok bisa ngajaga kasalametan pikeun dirina. Ki Buraho teu petot-petot merepepeling jeung papatah ka Mang Itok. Atuh Mang Itok nyakitu keneh nepi ka madep-madep we ngadengekeun papatah Aki Buraho. Ningali keayaan Mang Itok bener-bener madep dibere papatahna. Beuki segut bae Aki Buraho mapatahan ka Mang Itok ngeunaan tata cara jeung aturan-aturan. Ngeunaan kumaha carana ngahareupan musuh anu baris datang. Para mitra kaum dangu. Bareng jeung kajadian nyaeta Aki Buraho mapatahan ka Mang Itok. Dina waktu anu sarua pisan Basuri jeung Aki Giri keur aya di perjalanan nuju ka Tenjo Laut. Harita geus aya di hiji lembur anu aya warungna. Eta warung tayalian iwa ti warung nama ona. Duanana sarua geus marani ku kesang. Malah Basuri beungeut nepi ka euceuy beureum bakat ku cape. Suku karasa berat asa harese rek dikejat dijengkatkeunana. Kulantaran geus kacida lesuna tur cape. Barang jol ka hiji lembur meni bungaheun Basuri teh. Pok Basuri nyarita ka Aki Giri. Ki, capek lah. Urang heureun heula yuk ki lah. Kebeneran tu aya warung. Wah, kagok di dieu mah euy Suri. Engke we ditungtung lembur aya warung. Tadi dinya urang reureuh sing salese lantaran bakal yang hareupan tanyakan. Sajabati kitu urang sakalian meuli sangu lantaran Aki geus lapar deui. Boga keneh duit seueur henteu. Ceuk Aki Giri bari nyelang heula ngaraneg leumpangna. Basuri pok ngajawab bari sarua ngaraneg heula nurutan Aki Giri. Ai soal artos mah tong salempang ki. Ngabantun seueur artos ieu nanging tanaga ampir saat ki. Cek Basuri bari ngahegak bakat ku cape. Jajantung ratug tambah gancang ari tuur karasa leuleus ampir ngarempeyak. Pok Aki Giri nyarita deui. Syukur atuh ai loba duit mah. Suat tanaga engke urang meuli di warung sing loba. Hayu maju deui saeutik. Cek Aki Giri bari neruskeun leumpangna. Basuri maksakeun leumpang manehna oge. Meni rarampeolan sukuna dibawa eureun teh kalah kabeuki berat. Teu kungsi lila Basuri jeung Aki Giri anyog ka warung maona. Kalayan teu punten heula da puguh cape brek Basuri diuk dina bangku nu geus sadia paranti nu jarajat. Malah Aki Giri gegek diuk digireun Basuri. Sajongjongan mah can aya nu nyarita. Kalah ngalalung sarwe bari ngurutan bitisna. Kesang ngurubut tina beungeut maruragan kana dada. Atuh brai Basuri ngalaan baju terus dikebut-kebutkeun kana beuheung. Ngan Aki Giri nu kaciri rada tenang teh. Malah kesang na oge teu juuh kawas Basuri. Ari maonah barang nempo aya nu anyar datang gancang nolol tina panto. Tapi teu nyarita kala molohok we bengong bari negas-negaskeun kanu keur dariu. Bari ngareureuhkeun cape. Barang geus rada lila pok maonah nyarita dina jero hatena. Ae siga-sigana jalma nu dicaritakeun ku Jang Itok. Oh ieu kitu nu disebut Basuri jeung Aki Giri teh. Lantaran nu hiji awakna bengkung siga hurang. Nu hiji jangkung badag. Ciku aing rek ditanya saha manehna jeung rek kamarana cenah deui. Ceuk maonah bari terus nyaritakeun ka Basuri, jeung ka Aki Giri. Euleuh haturan juragan.
Rupina bade arangkat kanu tebih juragan teh nya. Mangga atuh bilih bade ngaleut Kang Walanong puyeng. Bade ngadamal cenol atau napi cincau juragan. Cek maona meni darehdeh naker. Bubuhan tukang warung kawakan kasaha wae ge teu boleh hormat. Atuh kabeh anu balanya kadinya teh dianggap raja ku tukang warung mah. Dimemenan cek paribasana. Nu ditanya kitu Basuri nu hoream nyarita. Teh jadi hayang ngomong pok ngajawab pertanyaan maona. Bener pisan Bu, kuring rek lumampah kanu jauh ye. Malah tas lumampah jauh pisan deui. Cik sadiakeun cenol 4 gelas lantaran segelas moal mahi. Ari aki bade ngaleut naon ki? Cek Basuri bari ngareret ke Aki Giri. Poke ke si Aki ngajawab. Aki mah yang minum cai batrawali. Jawab Aki Giri ponok. Atuh Basuri kaget. Pok nanya ka waona. Aduh kaget orang mitra sadaya. Iya masih Aki. Luar biasa. Di mana teh minum batrawali? Ketukang sirop. Cimang batrawali segelas. Teu aya nu. Sek nu lain-lain kelakuanna wah. Aki Giri waduh. Aya deh. Lain air cuka sekalian tuh. Ibu warung, ayan teh cai batrawalik ya. Lantaran pun Aki mah tersepun ngaleut cai nu amis-amis. Cek Basuri bari ngareret ka maona. Maona sarua ngarasa kaget lantaran kakara harita. Aya nu jajan kahayangna beda ti batur. Pok maona ngajawab. Aduh, hanya kapisan teu gaduh nu kitu mah juragan. Ayo ge cai teh pahit, kumaha kersa cai teh pahit. Nyakeun lah cai teh oge lah. Sanes kitu Aki. Cek Basuri bari ret deui ka Aki Giri. Lantaran Aki Giri jiga nu hoream ngomong kalah kangeluk jiga moyet keur hees. Kun bae cai teh oge. Malah cenol jeung cincau ge daek di Aki mah. Jawab Aki Biri melohok ka maona. Kalayan teu loba dicarita gancang maona ngawadahan cenol. Sanggeus beres disodorkeun ka Basuri jeung Aki Giri. Selang-selang tina nginum cenol pok Basuri nanya ka maona. Bu, ari lembur teh nyalut jauh keneh Bu? Marantos caket juragan. Paling nyeepkeun waktos 4 jam ti dieu teh. Nah bade kasaha ka teh laut teh juragan. Margi di teh laut mah da teu seueur bumi. Mata keur nempungan kiburahol kuring teh. Ari ka dieu aya nu ngaliwat sajabati kuring Bu? Cek Basuri nanya deui. Iya tuh kantenan we seueur mah juragan. Nah, kumaha kitu juragan teh? Aya nu dipilarian atawa mah kumaha? Tanya maona. Syukur atuh. Tapi di antara nu ngaliwat teh aya nu ngaku ngaran si Itok henteu? Cek Basuri. Horeng rek nanyakeun Mang Itok, hayo wae tatanya. Ari maona pok ngajawab tapi api-api teu nyaho ka Mang Itok teh. Nya duka atuh juragan margi mamah tara pangangguran naroskeun jenengan. Dupi juragan saha atuh sareng anu ti mana bade angkat ka mana? Numawi upami parantos terang jenengan mah mak teh samantuan tataros kanu sanes. Cek maona nanya ngaran ka Basuri. Pok ku Basuri dijawab kalayan teu boga rasa curiga. Ngaran kuring geus teu birek deui pikeun daerah kuring mah. Mak, nya ieu pisan jalmana nu disebut Basuri. Kuring jalma nupang beungharna di Cikarancang. Ari Aki kuring jenenganan Aki Giri. Giri teh artina gunung. Jadi Aki kuring mah sanajan geus bongkok kagagahanana jeung kakuatanna nandingan gunung. Kitu tah. Cek Basuri ngagulkeun payung butut. Ari maona anu ngabandungan mani ungut-ungutan jiga nu nya ngahaminan. Pada hajero hatena mah ngajebian. Tapi sanajan kitu ari basa mah angger bae malah pok nyarita. Ieu teh nu katulah juragan Suri. Hapunten atuh abdi teh. Margi rumaos kirang hormat ka salira teh. Manawi teh sanes tamu agung menak ti ayeuna sumuhun. Jawab maona bari satengah nyiniran. Sanggeus nyaho kitu mah maona teh teu loba ditatanya. Ari Basuri pok nyarita deui. Teu naon Sabab geus biasa ari kuring mah. Jalma saliwat ayeuna mah sadiakeun sangu we lah. Kuring geus lapar hayang dahar ieu. Cek Basuri bari sok nuna gelas nu geus kosong di meja. Ari maona pok nyarita. Mangga tuh jaragan ke antosan sekedapnya. Jawab maona bari prak ngawadahan sangu 2 piring. Terus disodorkeun ka Basuri. Geus kitu mah brak Basuri jeung Aki Giri dalahar bangun ponyo naker. Beres dalahar terus dibayar marah terus duanana nuluykeun deui lalampahanana. Sanggeus pamit mah ka maona. Heuleut setengah jam ti harita.
Basuri jeung Aki Giri geus ngalenghoy deui dina tanyakan. Lantaran ti mimiti init ti warung maonah, jalan teh salilana nanyak wungkul. Maklum geus mimiti ngarayap kana tonggong Gunung Galitri anu ngajungkiring gede luhur. Di wewengkon eta taya deui gunung nu sejen. Tetempoan ka sakurilingan eta tempat teh plung-plong para mitra taya nu ngahalangan. Hari puncakna Gunung Galitri didudukui ku mega bodas nu ngadingding lir gulungan kapas nu kacidarobana. Hari hanapeunana mayakpak pasawahan paselang jeung sing jarumplukna lemur-lemur. Daun kalapa tinggal rupai ketebak angin jika nu ngajak balik. Kabah suri sangkan ulah tulus katenyo laut. Walungan ulah arile ciga orai mentas matak namahan waas ngahias pasawahan. Nu parena keur sumedeng beuka. Ieu para mitra sadaya, salah sawios kanikmatan hirup di alam dunya dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadaya. Janten para wargi sadaya, upami urang ningali endahna kaayaan anu sapertos bieu digarmarkeun di alam pagunungan. Kadang-kadang nu kawasa oge para wargi sadaya maparin hiji dodoja pikeun urang sadaya. Nyata kumang rupi contona bae Lini, Gunung Bitu jeung sajabina. Tah, eta teh ngarupikeun dodoja pikeun urang. Urang tampi ku kasadaran jeung kasabaran. Margi dodoja mah baris leungit para wargi. Lamun urang sabar tur tawakal, bari salamina emut kanu Maha Kawasa. Yen sagarupi anu kajadian teh salesna mah ngarupikeun hiji dodoja pikeun urang. Ulah di salengorkeun kana bidang-bidang sejen. Lah rupi-rupi cenah bah majarkeun deui cenah anu jeung anu sanes para wargi sadaya. Eta mah ngarupikeun dodoja pikeun urang sadaya. Janten teu aya patula patalina sareng naon-naon anu diributkeun ayeuna kitu. Kitu para wargi sadaya diantawisna bae. Sakali deui Mang Jaya di dieu umajak ka para wargi ku ayeuna bencana teh hayu urang sami-sami ngaringankeun atawa ngentengkeun bangsa penderitaan warga-warga urang anu aya di tempatna anu keuna ku menderita. Seueur di sakuliah Indonesia seueur para wargi. Nyata ku jalan hirup babarengan sabeunyereun sasiereun sabeunyereun mah nyaeta dirugikeun ka mantenna kitu para wargi sadaya. Sareng deui urang ngadua sangkan dodoja teh sing enggal leungit, sing enggal musnah para wargi, digentos ku kabagjaan, kabingahan nu taya wates pangeunna. Kitu diantawisna. Ieu salah sawios para wargi umajak uar pangajak ka para wargi. Janten ku ayeuna sapertos Lini, Gunung Bitu, banjir sareng sajabina majarkeun teh cenah ieu kurang anu, kurang itu jeung sajabana kurang nyuguh teh sanes para wargi. Ieu mah mung saukur dodoja. Dodoja pikeun urang sadaya. Urang wani hirup di alam dunya, urang kedah tanggal waler kana kajantenan anu tumiba ka diri urang, bari jeung urang sadar tur oge tawakal, sabar sadar tur tawakal, salamina takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah upami urang dina kaayaan kieu urang moal repot-repot teuing kumargi urang sadrah lillahi taala yen ieu teh ngarupikeun dodoja wungkul kitu. Mangga urang lajengkeun. Salila nanyak mapai-mapai jalan satapak. Duanana taya nu nyarita lantaran ku ngarasakeun capena leumpang oge. Napas geus Senen Kemis, tapi sanajan anggang ari di sorang mah teu burung datang. Sanajan jauh ari di jugjug mah teu burung cunuk. Tanyakan utara hal geus kaliwat. Malah harita teh geus ampir tepi ka lemur tenyo laut kira-kira 100 meter deui pok Aki Giri cumarita. Suri, reun heula euy lantaran urang sagedeung deui baka tepi imahna Ki Buraho. Tempok ku anyun ka belah tongo. Imah nu ngariung tidu lemur tenyo laut eta teh ngaranna. Malah aya di dinya pisan imah si Buraho teh. Cek Aki Giri bari reg leumpangna eureun terus diuk dina jukut. Sanggeus diajak heureun heula ku Aki Giri atuh salajengna Basuri nyarita. Mangga ki lah. Capek ongko abdi ge leuh. Aduh ieu ti koro meuni asa garing yeuh. Mangganing tereh tarung urang teh nya ki. Sing lila eureunna ki lah ame kumpul tanaga. Ame lelemutan karumpul kabeh. Tanaga daratang deui lantaran jigana bae tanaga abdi teh maruragan di jalan sabareh ki.
mangkaning teu mau obat kuat yeuh, ceuk Basuri. Bari ngagoledag teh ngagoler dina jukut anu karasana empuk asa dina permadani. Hiliwir aya angin leutik ngadalingding nebak kana dada Basuri. Anu kukesang rancucut kukesang atuh puguh we matak nikmat jeung seger karasana. Kana awak teh angin gunung teh atuh matak sehat kana badan. Lantaran bersih teu kacampuran ku haseup ti pabrik atawa haseup mobil. Suri kade ulah kamalinaan euy. Lantaran ieu teh geus aya di nagara musuh, santeuna di sakulilingeun di tempat teh bakal loba mata-mata atawa telik pangindra jalan nu nalingakeun ka urang. Sajabati kitu kade ulah sare euy. Lantaran lamun sare anjeun bisa kabandang ku musuh. Sok udang euy, ngareureuhkeun cape mah di dieu ulah bari ngagoler bisi matak cilaka. Ceuk Aki Giri bari mencrong ka Basuri. Nu keur ngagoler kapaksa Basuri hudang sanajan keur ngeunah-ngeunah oge. Sanggeus diuk kawas Aki Giri pok Basuri nyarita. Uluh, jadi tempat ieu parantos lobat negara Maung bentunya. Duh, moal lamun keur kieu teh disanghareupan ku Maung ki. Hari lawang saketengna palih mana ki? Ceuk Basuri tatanya deui wae Pramitra. Ari Aki Giri ditanya teh teu buru-buru ngajawab. Kalah terus luak liuk siga nu neang aya nu diteangan. Geus kitu tuluy ngusap beungeut kudua leungeun geus rada lila kakara ngajawab. Oh, bener pisan Suri. Ieu teh geus kaasup kana kakawasaan Ratu Siluman Maung. Ari lawang saketeng itu tuh geuning aya tangkal kiserut gedena keur tuh. Dahana pun tangkal kai aya batu nu gedena sarua jeung imah si Aki di Gunung Susuru. Eta batu teh kabeh aya 3. Nyaeta cicing nungku ngariung kawas hawu. Tah kadinya jalma-jalma nu muhit ka Maung teh datangna. Kalayan eta tempat teh disebut Peuseur Totonen keur urang dieu mah kitu tah Suri nu matak sing ati-ati euy. Lantaran lamun salah kecap salah tingkah teh mahna matak cilaka. Oh, kitunya Aki. Janten kada kumaha tu abdi teh ki. Heueuh nya cicing we ayeuna mah heula. Saulaanan. Kumpulkeun tanaga sing loba. Pikiran sing buleud ulah sapotong-sapotong rasa lamet. Cek Aki Giri bari raketak mageuhan totopong jiga nu singkil. Siap rek tarung cep duanana teh nu nyarita. Panon molohok mencrong kana pucuk eurih nu ting arulang katebak ku angin gunung. Manuk cangkurileung reang di sarada balager pisan bari ting keleper dina tangkal harenong. Sanggeus duanana ngarasa jag-jag deui. Jung Aki Giri nangtung bari pok nyarita ka Basuri. Suri, geus meujeuh na ini euy. Hayu ah. Mangga Ki. Coba Basuri bari jung nangtung. Atuh geus kitu mah duanana arinit deui rek muru ka imah Ki Burahol. Laleumpangna ngagidi gagah naker maklum rek ngajorag musuh. Ari nu diburu nah harita teh keur ngadaraweng ditepas. Bari ngarobrol barang ret Mang Itok ngareret ka kabeh. Punten, barang ret Mang Itok ngareret kabeh lebak. Kebeg Mang Itok meni ngarenjag. Bakat ku kaget lantaran tetelan naker. Dilandeuh aya 2 jalma keur ngungkug nanyak muru ka Ki Burahol. Atuh nempo anu datang teh pok Mang Itok nyarita ka Ki Burahol. Ki, Aki, itu tingali di lebak 2 jelema. Maruru ka dieu Ki. Ari nu dipengker abdi yakin pisan teh Basuri Ki. Kada kumaha urang teh Ki? Cek Mang Itok samar pola, Aki Burahol pok ngajawab kalayan tenang bae nyaritana. Nama ki kudu bingung Jang Itok. Apaan ku urang keur ditungguan kadatangan manehana teh. Basuri jeung Aki Giri teh. Nah, ari geus kieu kalah kabingung. Nu jadi bingung Aki mah pedah waktuna kaburu beak jadi urang teu bisa tarung ayeuna kitu tah.